Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sareng abdi Muhammad Ari Saleh Sagiri dina program Warta Sunda. Ayan warta naon wae dinten ayeuna mangga urang saksini warta salengkapna. KUA buka pendaftaran nikah online salila wabah virus corona. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin nyetakeun kantor urusan agama atau KUA ngan ngaladenan pendaftaran secara online kalawan salila dina situasi wabah virus corona kanggo para calon pengantin anu hoyong nikah dina wanci caket. Langkah eta dicandak rengse Kementerian Agama netepkeun keneh perpanjangan sistem didamel ti imah atawa work from home nu disingkat WFH. PNS dugi 21 April 2020 nyusul wabah virus corona di Indonesia. Kanggo pendaftar anyar tiasa ngadaftar secara online ngalewatan website resmina. Sanggem Kamarudin dina katerangan resmina Salasa 31 Maret 2020. Kamarudin nangtoskeun layanan pencatatan nikah anger lumangsung. Tapi layanan eta ngan dilumangsungkeun khusus kanggo calon pengantin anu atos ngadaftar sateuacan kawijakan WFH. Kanggo ayeuna margi kawijakan WFH kanggo sadayana pagawe kemenang dugi tingkat KUA mangka pangladen pencatatan nikah dilaksanakeun kanggo aranjeunna anu atos ngadaftar nambahan ceuk Kamarudin. Pemirsa mung sakitu warta dinten ayeuna. Simkuring Muhammad Ari Saleh Sagiri amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.